Kerjongjon diuk cenekul bari udud bako sebul saaya-aya bako pamere mama kabul sabab karasapna udud bako sebul. Terojol neni datang tara-tara tisasari datangna make haruha hareho. Basana teh, "Kang, dihaturanan lingi sakedap kupun bapak aya kaperyogian sorna teh." Cek manehna bari diuk dina bangku ngarendeng jeung Ahmad. "Rama teh, Rama mertua kitu nen?" Cek Ahmad bari seuri sarta ngareret. "Sumuhun atuh mertua." Cek Neni bari ngadilak meuesan. "Nah halaras engkang dihaturanan atanapi bohong? Sok sieun ngawadul ah." Cek Ahmad bari rada mesem. "Leres atuh Kang, yai akang mah kitu." Cek Neni bari nyeletot nyiwit pingping Ahmad. "Lah, eta sok sareng nyiwit sagala Neni mah ah." Cek Ahmad bari ngagurubug. "Mangga atuh Kang, parantos disayagikeun di ditu tuh kupun bapak." Cek Neni bari ngadilakan. "Kumaha atuh di dieu teu aya sasaha nen? Mama teu acan sumping nen." Cek Ahmad, "Wios da moal lami ieu atuh Kang, sakedap we yuk sakedap." Cek Neni maksa. "Ke atuh bade ngangeh heula sinjang, moal sae pupurikelan onaman." Cek Ahmad bari nyokot samping sarung ka imah, teu lila kurunyung deui. "Yu atuh sakedap mah nen, aya di bumi kitu mertua teh." Cek Ahmad, "Aya atuh Kang, mana sangem Neni disaur kupon bapak oge." "Mangga atuh Neni ti payun, engkang bade ngoncian heula panto." Cek Ahmad bari jepret panto di kuncian. Neni diiring ku Ahmad lempangna. Rada oge nyerebet. Teu lila geus nepi ka golodog imah. "Mangga Kang kalebat." Cek Neni bari miheulaan asup. "Ae, geuning tari iseun. Buah ngawadul Neni teh." Cek gerentes sate Ahmad bari olohok.